Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo din ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu carios sim kuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun muja ka siluman bagu bagian ka genep ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Itu gerak nanaonan atuh maneh teh. Nanaonan, teu nanaon atulah, langsung ditilihan oge, apan geunah lain, geunah. Enya ngeunahna mah ngeunah atuh ngan sok sababaraha kali mindo ari ti beurang teh yeuh cek onah bari ngejat. Arek ka mana maneh teh onah? Ka mana? Sok bantanggul pamajikan teh, bantanggul. Anggun papapencetankeun heula yo sakodong. Sakuat akang teh paregel. Ka dapur Kang rek dahar heula atuh meh gede tanaga deui. Ari onah. Kadapun mangke, atuh dahar mangke, wang bareng wae, sok sosorangan kitu dahar teh. Sabot salakina bongoh baretak wae onah lumpat kaluar teuing ka mana. Dasar pamajikan teh, dasar pamajikan belegung deh. Si onah baku rek diajak ngesang teh, sok loba alesan. Batak aral pisan aing teh, aral rasakeun sia sonah. Kieu-kieu teuing mah aing rek kawin deui lah. Rek kawin deui, loba awewe mah, loba. Teu hese diajak ngesang teh. Komo ayeuna mah beunghar aing teh, geus beunghar, loba duit, jadi gampang ka awewe teh gampang. Si onah mungeun, nah neangan deui. Cek ajat ngomong sorangan. Urangkeun kocapkeun peutingna ajat jeung onah indit ka kota. Sanggeus aya di kota ajat tuluy neangan hotel. Kira-kira tengah peuting pok ajat nyarita. Onah, penting ayeuna maneh kudu bener-bener nya ngajagaan lilin teh kudu bener. Awas ya, motong nunutan deuleu. Komo kasarean mah. Sok anggur mah geura seungeut lilina oy. Geura seungeut jeung sadiakeun heula gentong perakna deuleu. Lain unggut-unggutan kitu bowo buru. Bisi kaburu peuting. Cek ajat ongah onah unggek gancang harita. Tuluy ajat ngarungkup awakna ku kain hideung. Jang ngelek ajat jadi bagong. Terus keluar ti hotel. Ajat asup ka komplek. Terus sesegrok bari nempelkeun awakna ka hiji imah gedong. Bareng jeung kitu katempo aya 2 urang jalma make sakaragam security. Eta 2 urang security teh meni bengong basa nempo aya bagong gede nu keur ngagosok-gosokkeun awakna kana tembok. Nu hiji dina imah gedong. Aya bagong euy, awas euy, tuh aya bagong geuningan. Wah hoy, wah bagong naon euy, sagede bagong sagede domba kitu nya. Wah kajajaden meureun. Pirakunya aya bagong di komplek ieu. Urang kepung wae euy.
urang kepung. Podaran wae, podaran. Song ditanya deui dulu. Lompat heula nya ka markas yo, Udin. Bejaan nu lain. Siap bleh, siap. Pang papeg tah, odeng teh euy. Papeg tah si begu teh. Sanggeus kitu mah berebet wae Udin lumpat ka markas. Sedengkeun nu hiji deui katelah si Sarbeh tuluy ngintip Bagong nu taya lian ti Ajat. Tengkungsi lila Udin datang dibarengan ku 5 baturna bari masing mawa paneunggel. Nya saenggeus kitu mah Sableh gancang wae ngomando ka batur-baturna sangkan ngapung eta Bagong. Sableh sapara kanca terus ningker eta Bagong. Sableh nitah batur-baturna sangkan ngagebugan Bagong. Telila oge Bagong teh geus teu walakaya kusek-kusek Bagong kukusekan bari sesegrok. Tina liang irungna kaluar getih seger. Sirah Bagong ku Sableh tentungna dijajak. Sableh ngahembatkeun pantungan nana. Barang rek sahabek-habekeun Sableh neunggel Bagong kana sirahna. Bagong teh tepuguh tuluy ngilas puguh Sableh teh sapara kanca meuni barengong wae. Oh, naha aneh nya Bagong teh bisa ngaleungit oi. Bagong kajajaden kitu. Oh, oi, buah-buahan kajajaden nya oi. Bagong ti mahahana nya. Aya-aya wae ieu teh. Bisa jadi tah kajajaden. Oh, bieu teh anggur mah langsung dipayahan wae maneh teh atuh Sableh. Ah, geus atuh. Ayu wang teangan deui we ayeuna mah oi. Moal jauh dulu kaburna ge moal. Sabab katampuna bieu ge oi geus 1000 pisan dulu. 1000 pisan. Lamun Bagong kajajaden mah oi, tangtungna oge Bagong teh geus balik deui ka imahna atuh. Pasti ka imahna. Geus we kieu wae ayeuna mah atuh daripada laliur. Isuk mah oi, urang paruruh wae. Kaayaan di lembur, warga komplek dieu oi. Pasti aya warga nu teu pupuh gering ripuh. Tah, geus pasti oi. Mangkelukna tah nu jadi Bagong kajajaden. Oh benernya daripada neangan deui biong beunang biong aya deui. Oh geus kitu we lah. Bubar jalan ayeuna mah. Oh hayu atuh. Cek Sableh nu lainna arunggek kocapkeun harita Ajat nuker ngagoler di hareupeun lawang kamar hotel di tempat mondokna. Kabeneran ti jero imah, ti jero kamar aya saurang wanoja keluar puguh we. Si wanoja meuni ngagurubug sabab leuwas jeung kaget si wanoja tuluy wae nelepon ka bagian keamanan. Teu kungsi lila aya 2 keamanan datang. Si wanoja terus nya arita. Bapak-bapak keamanan, duka kunaon ieu teh duh? Dipayuneun ieu kamar nomor 210 aya jalma kapiuhan. Waktos abdi bade kaluar ti kamar ieu teh. Oh, kitu nya, dupi Neng. Salah sawios pelayan hotel kitu. Tanya saurang keamanan si wanoja unggek. Sumohon, abdi teh pelayan hotel ieu. Anu nelepon ka bapak-bapak keamanan. Tadi teh abdi kalebet ka ieu kamar. Margi bade nyanggakeun pesenan katuangan. Dipangeussi ieu kamar. Waktos abdi mencet bel ka kamar. Kaleresan teu aya wae nu muka. Kapaksa wae abdi teh lebet ka kamar. Margi kaleresan deui tadi kunci. Waktos abdi lebet geuning pangeussi kamarna saurang
nuju bobo dina karpet. Payunenana aya lilin anu kakalicesan tah eta lilin enggal wae we ku abdi teh di pareuman margi bilih ngabayakeun kitu tah bapak-bapak. Oh, jadi gitu. Nuhun atunya. Nuhun ari kitu mah. Gancangna carita ajat terus dibawa wae ka hiji rohangan khusus. Hadita keneh oge dipariksa ku bagian kesehatan hotel. Teu lila ajat teh sadar tina kapiuhanana. Kaayaan ajat meni matak pikarunyaeun ajat terus ditungguan ku wanoja nu tadi. Ajat rurat teret ka sabudeureun eta rohangan nyeh seuri barang nempo aya saurang wanoja bangun keur nungguan manehna. Aduh, aduh, hatur nuhun pisan Neng, hatur nuhun. Rupina mah Neng, parantos kersa nulungan akang, hatur nuhun nya. Oh, mohon Kang, mohon. Abdi teh kaleresan wae tiasa ngabantos. Nepangkeun atuh Neng, nepangkeun. Akang teh pun ajat, ari Neng saha? Cek ajat bari maksakeun diuk. Wasta abdi mah Siti. Kaleresan abdi mah palayan di dieu hotel tah Kang Ajat. Ah, punten, punten Neng, nupi akang teh aya di mana ieu teh duh? Bade bingung kieu. Di mana ieu teh? Di hotel kene apa di saung ieu teh? Di rohangan kesehatan Akang mah. Di rohangan kesehatan pan piraku. Nya kunaon akang teh? Aduh, lieur kieu duh. Lieur. Kunaon Akang Ajat teh atuh kunaon salaresna jol aya di payuneun kamar abdi dina kaayaan kapiuhan cek Siti nya kapaksa Ajat harita ngabohong sabab lamun dicaritakeun sabenerna mah manehna tangtu bakal katohyan mun manehna munjung. Suk ajat bebejan mah ka Siti harita manehna geus aya nu ngabegal kunaon pangna met aya di hareupeun kamar manehna di hotel. Memang keur nginep di hotel jeung onah nu jadi pamajikanna. Tadi peuting ngahaja hayang kaluar neangan hawa seger. Nya teu pupuguh jol aya nu ngabegal kitu ajat ngawadulna teh Siti mah percaya wae. Aduh, kieu Neng Siti, punten nya akang teh bade tumaros. Tapi sateuacanna teh Neng, ulah bendu nya Neng Siti, ulah bendu ka akang. Mangga atuh Kang, bade naros naon? Muhun ku abdi mah moal bendu atuh. Upami patarosana teu matak nyinggung ka abdi. Kieu sanesna mah Neng. Punten nya nepi Neng Siti teh parantos nikah atanapi masih lelengohan keneh ieu teh. Oh, perkawis eta Kang, kaleresan atuh. Abdi mah parantos nikah Kang. Baruk parantos nikah. Sabaraha hiji putra? Sabaraha hiji Neng? Kaleresan teu acan gaduh Kang, abdi mah teu acan gaduh. Duh, hanyakalnya, hanyakal duh, hanyakal pisan. Padahal upami Neng Siti masih lengoh mah
ku akang teh baris dilamar neng, baris dilamar, moal dilami-lami ku akang mah. Naon rupi, kahoyong neng Siti, tang tos ku akang. Pasti dicumponan, upami tos janten bojo akang mah. Naon wae neng, bisi milih neng hoyong mobil, hoyong sawah, hoyong iPhone cenah kos ayeuna gampang tamah. Kari kersawe, kersawe ka akang ajat gitu ta neng Siti. Har itu gerai. Aeh akang. Apanan sahur akang. Parantos gaduh bojo. Anu nuju bobopan di kamar tea. Nanging abi mah ngaraos herannya. Naha bojo akang teh bat kulem dina karpet. Bari mayunan lilin. Nya eta lilin teh enggal wae ku abdi teh ditiup. Atuda bilih ngabahayakeun keh. Wih deui kana carisan tadi Kang. Naha akang teh bade ngalamar abdi sagala. Pan akang teh tos gaduh bojo pan. Tos gaduh bojo. Ari neng Siti, si Gelis, si Menak, si Jigo, si Demplon, Bahenol, Nelkom, apanan, pamengget maya, neng Siti, wenang, agaduhan istri, langkung ti hiji teh wenang pisan teh. Perkawis bojo akang, nuker sare tibra dina karpet, tun mayunan lilin hurung, eta mah kabiasaanana. Aduh, geus hese deui neng eta mah kitu tah ada tabeatna. Bojo akang mah upami hoyong sare tibra teh kudu kitu heula. Kudu nyeukeut heula lilin tah bojo teh. Oh gitunya Kang. Aeh aneh pisannya bojo teh. Kahartos atuh ari kitu mah Kang. Upami akang kekeh hoyong nikah ka abdi. Kumaha atunya upami abdi pipirakan heula sareng pun lanceuk. Saterusna upami tos nikah abdi gaduh pamundut ieu teh. Abi mah bade nyungkeun wae bumi sareng eusina anu pepek. Nyuhunkeun wae mobil, motor, sawah, taneuh, hektaran sareng balong kitu Kang. Nah ku akang ajat pari componan kitu kahayang Siti teh. Yalah dalah, mantap mantap, nuhun neng, nuhun. Ya tang tos atuh neng, tang tos. Naon rupi, anu dipundut ku saliran neng Siti, ku akang mah baris, baris dicumponan. Kan hanjakal we, apaan neng Siti teh, parantos gaduh caroge, tos gaduh caroge. Ih, ai akang, apanan abdi tos nyarios tadi. Bade nyuunkeun heula pipirakan ayeuna teh. Upami akang kersa ngantosan abdi kumaha Kang? Duh, atuh, ngeunah atuh. Ulah, atuh, ari dugi ka kitu mah neng. Ulah, ulah. Tembal ajat kitu na teh nyerengeh. Siti mah ngahulang wae basa ajat nyarita kitu. Tapi ku kituna ge teu lila pok nyarita deui. Atuh kieu wae atunya Kang Ajat. Abdi kaleresan gaduh adik sakembaran nu teu acan nikah eta teh namina Suti upami kersa. Nya ku abdi mah dijodohkeun wae kapun adik kumaha. Ajat meni calangap basa ngadenge omongan Siti teh. Ajat gancang unggek nyatuduan kana naon ropa omongan Neng Siti. Duh, jadi kitu neng. Neng Siti, mangga atuh. Aduh, kebenaran pisan komo ieu mah deui. Akang mah tangtos kiringan wae. Iraha tah, akang tiasa ditepangkeun sareng neng saha tadi teh? Suti Kang. Ya, neng Suti, tuang rai. Duh,
Sami ieu mah yeuh, gamulangna jeung Neng. Sami deui gelisna duh, ieu mah yeuh. Kan bae lah, eta oge. Siap Kang Ajat. Atuh kieu wae nya nyuwunkeun nomorna. Nomor nomor telepon bumi Akang nya engke ku abdi supados gampil ke ngahubungina. Cek Siti kituna teh Ajat gancang mere nomor telepon imahna. Kocapkeun harita Ajat geus nepi ka kamarna. Sanggeus nganter Ajat mah Siti terus wae balik deui ka rohangan gawe. Sanggeus aya di jero kamar hotel mah harita keneh oge Ajat tuluy nyarekan onah nu masih keneh sare tibra. Pamajikan bakar warah, goblok sia mah, sonah, goblok. Dik titah nungguan lilin, kalakah molor si kurang ajar teh. Tempo dulu yo. Awak jeung beungeut aing pinu ku tatu deuleu. Untung we aya nu mangniupkeun lilin sia. Mun Allah aing mangniupkeun aing teh geus balik barigara deuleu. Dasar awewe oro wedol sia. Aing mah kudu niangan deui kieu mah awewe teh geus eueuh gunana sia teh sonah. Ngadenge kitu teh onah meuni reuwas. Gancang menta hampura manehna ka Ajat. Onah bebeja teuing kunaon penting teh bedi jadi ngadadak tunduh pisan jadi teu karasa ka sarean. Hampura Kang Ajat, hampuranya kuring teduh. Abdi rumasa salah, abdi janji Kang moal sakali-kali deui ngalakukeun kasalahan. Cek onah kituna teh gancangna carita Ajat harita dianter ku onah terus wae meriksakeun maneh ka rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter tetela Ajat teh kudu dirawat di rumah sakit. Sareng waktosna seep itu duh nya. Ampun tenang wae muhun dugi ka dieu heula. Cariosan nana insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-7 nya muhun mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.